sadayana Gusti pangcagerkeun abdi pangcagerkeun emak abdi bapak abdi dulur abdi anak abdi tatangga abdi sadayana kawauh abdi muslimin jeung muslimat kabeh jadina malah kadang-kadang kasorangan menteu nu mentak doa nu paling sangat diijabah doa ieu lantaran antara dua Allah urang mah teu memperhatikeun tapi barang diperhatikeun ku ahli nama pohara coba ge qalu lan nu'mina hatta nutamis lama utiya Rasulullah kabelah dieuna Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu tadi Ba'utiya Rasulullah kabelah dieuna Allahu a'lamu makan bahasa a'lamu di dinya teh ceuk ahlina mun dijabarkeun teh ngahareupan hayasu teu sah nu sabenerna mah komo dijadikeun maf'ul mah kapan hayasu mah dzaraf mun ku urang di mana dzaraf teh kapan di mana maude teh lamun dikatus ya Allah keun mah bakalna urang pagedrug mentak Allahu a'lamu hayasu rizjalu di salah hayasuna nu deuk diroba apa a'lamuna mun digedrug-gedrugkeun teh bahasa-bahasa teh hese tara aya a'lamu ngahareupan hayasu sebab hayasu mah dzaraf panjang geus sama kaditu mah nu ngaji ge puyeng komo nu teu ngaji tapi ieu istimewa nah nu mentak ieu aya doa nu pohara jasangan ieu doa insyaallah engke di fotokopina moal kuari ieu istimewa ieu mah kudu ditalar ieu mah Allahumma manil ladzi da'aka falam tujibhu wa manil ladzi istajaraka falam tujirhu wa manil ladzi salaka falam tutihi wa manil ladzi ista'ana bika falam tu'inhu Fala wa manil ladzi tawakkal 'alaika falam takfihi ya gausa bika agisni ya mugisu terus ieu lamun urang boga kariweuh kabutuh bake doa ieu wah pisan iman keningsun sadaya bihi kalawan nabi atan utamala dan tekan ingsun sadaya mitama utia Rasulullah ing umpamane barang kang den tekan nyopo pirang-pirang utusan Allah minar risalati wal wahyi laina saking risalah lan wahyu maring isun sadaya li anna aktsaru malan wa akbaru sinan satuna ingsun sadaya iku kang leuwih akeh panemalan hartana lan kang leuwih kolot leuwih tua panesinan umur qala ta'ala ngada wallahu ta'ala ing ayat Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah aya nu risalati ya Allah iku kang leuwih uninga atawa maha uninga sekiraan
ndadeakeun ya Allah ing risalah Allah bil jami kalawan dan baca jamar risalati wali prodilani prodisalata wa haitsu mapulun bi utaila pada iku dadi mapul pilih dalam alai alam depil kang nuduhkeun ing atas pila palebad dalam wa ya'lamul maudi as-salih tegese uning ya Allah ing panggonan kang saleh liwat ihbihi aduh kawadokeun disalabi dalam maude ya doa makana ya Allah ing risalawa ula ilai suahlan lahlan utawi ikilah samudayane ahli Mekah mahi ku oranana ya ulai ku alila kadue risalah sayusibul ladzina ajrum besok bakal menani ingung agakang pada daroraka ya ladzina kambe bikolim kalau ucapan ladzina kambe zalika ing mangkono risalah sagharun opo kahinaan zulun tegese kahinaan indallah dalam sanding Allah wa azabun syadidun lan siksa kang sangat bimakanu kalawan sebaban kangana ya lazina kabeh yamkuruna iku ngawujud ya lazina kabeh bisa babi makrihim tegese kalawan sebab ngawujud ya lazina nyaritakeun tentang buang kawarahna goblok tolol biadabna tokoh-tokoh Mekah sangat luar biasa jahat lain bae sekedar nentang ka Kangjeng Nabi tapi ngamusuhan langsung fisik geus puguh ku omong ku ucap geus puguh ku ciduh mah geus luar biasa datang ka Abu Jahal mah nendeunkeun kotoran onta di luhur pundak Kangjeng Nabi kitulah kabangkawarahan kabiadaban kajahatan ahli-ahli Mekah zaman harita terhadap Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu mantap terus kuari datang ke anu memperjuangkan agama datang ke kuari gitu baik desa etik santri bisa ngaji balik ka imanyeun pondok pesantren ngembangkeun agama anu nyaan ikhlas pada sanana ditayan ku jawara di dinya desa etik musolana di tai embean di tai keboah ulah marah emang kos kitu dek diluhurkeun ku Gusti Allah mah kos kitu aju liwat manehanana jawara ngabalir bae geus beres ngabalir nyingsing gitu kangna sering-sering kuek-kuek pih kadengepan ku biasa bae urang kudu kumaha diatu sakitu di tukang keneyeun teh dihareup gitu banget orang udah bingung lantarannya namanya Ustad mah Ustad itu biasa masalah satu ketika mah dihareupeun anak kuek-kuek kena baju lah tuh kakara kena baju ya tuh kena banget gitu enteng-enteng bae tenang lamun haju ngadu kakuatan lain dek dawat sama kos kitu goblok ber cek jana mah aing teu ngawirid hizib ber pelor ge sabaranu ku aing teureuyang ya Allah siang ada harsangu aing ada harsangu atuh lain kiai teh mah kos kitu mah berarti kiai berwatak jawara eta teu beres ai ka jawara di lembur saagama wani kunaon ai ka Kristen ka Katolik ka kafir endahan sumuhun Daud berlututnya na ya kiai Golkar blon mah kos kitu perjuangan anak minimal atuh urang teh atuh teu satuju bae kakayaan kafir teh minimal lah kos kitu ih geus bae minimal benduk ulah aja nutur-nutur buntut kafir ya.
bangka warahna orang-orang Mekah teh kos karar itu. Tapi kan Kangjeng Nabi mah biasa bae, dicaci dimaki Kangjeng Nabi mah geus biasa, senyum. Diciduhan Kangjeng Nabi, senyum. Malah aya nu geus jadi istiqomah nyiduhan Kangjeng Nabi. Ketika Kangjeng Nabi teu diciduhan teh ya, Kangjeng Nabi culak cileuk, biasa aya nu nyiduhan ieu. Oh, ditanyakeun ku Kangjeng Nabi, ka mana nu sok nyiduhan milih malakuan ka masjid teh? Oh, nya muriak dilayat ku Kangjeng Nabi. Saha nu bisa nuturkeun kos kitu Ustaz? Ayo coba. Urang malah mun hayu bae dicarekan diciduhan aju, ieu ka mana eta muriak tek modar. Urang make tek modar, make tek modar. Masyaallah. Kan hese akhlak Kangjeng Nabi. Uswatun hasanah. Ya Allah. Mantap haji luhur ge ku tawadu Kangjeng Nabi biasa bae. Eueuh masalah. Kangjeng Nabi. Loba dongeng Kangjeng Nabi anu ngerenyet hate urang nu sabenerna mah. Ketika berjamaah Kangjeng Nabi ngabariskeun jajaranana kadeuleu si A si B si C. Unggal salat kadeuleu si A si B si C. Satu ketika nu saurang ka mana si eta? Muriang cenah. Oh muriang dilayat. Juk Abu Bakar urang ngalayat ka ditu. Barang dilayat ka ditu sehat. Keur diuk bae kieu. Aya naon ya Rasulullah? Bejana maneh ieu cenah muriang pan teu aya berjamaah. Muhun abdi muriangan sanes abdi nu muriangna mah kunaon? Abdi ieu lain muriangna naon manuk abdi maot abdi hajus leuleus. Oh, atuh teu naon. Kemaotan manuk haju ngajadi leuleus kula tetep taziah ka anjeun. Paeh manuk ngalayat, tatangga paeh di urang teu galayat urang. Wah, ada Kangjeng Nabi mah hese. Nuturkeun lagi, masyaallah. Istimewa. Tak iyalah Kangjeng Nabi teh dicaci dimaki, diludahan diciduhan, dihalang-halang Kangjeng Nabi. Datang ka ditendenan kotoran dina pundak Kangjeng Nabi. Siti Fatimah langsung tadang nyalametkeunana. Sayyidah Hamzah malah datang ka dokbak Sayyidah Hamzah jeung Abu Jahal. Kabelah dieuna Kangjeng Nabi tenang bae, tentrem bae, biasa bae. Terus-terusan ayat turun. Nah, ketika ayat turun, sampaikan ke Abu Jahal, disampaikan deui ka tokoh-tokoh nu sejen. Kumaha? Abu Jahal cuma sekedar senyum-senyum bae. Bohong. Lamun endek datang ge wahyu lain kanyana kain. Bau tepan bahasa pohana. Lain ka Muhammad dek datang wahyu mah kain kuduna ge. Emang muliaan sa Muhammad jeung aing. Sia darengekeun bae. Sapira Muhammad udah kamari tama tuh. Yeuh. Macem bae. Geus kos karar itu bae. Aya nu istimewa harita tokoh babaturan Abu Jahal ngaranna Walid bin Mughirah. Gagah aya di nyana, keren aya di nyana, sugih aya di nyana, kolot aya di nyana. Ngadenge Muhammad teh didatangan mukjizat di tangan wahyu ngajebian bae. Ki Walid teh segala wahyu segala endeuh ge ka aing, lain ka Muhammad. Pangeran mah moal bodoh. Moal bodoh pangeran ge leuleus saha di Mekah teh tokohna. Saha nu mulya, hanya pangeran bodoh. Menyemere wahyu ka Muhammad jelema miskin budak kamari. Atuh mun ge pangeran bener deuk mere wahyu atuh ka aing, lain ka Muhammad. Hei, pangeran mah teu bobodoh. Teu bubudakeun pangeran eta bahasa kos kitu aya eta di Kendal. Di Cikupa teh pangeran teu bubudakeun eta aya eta percis eta kos bahasa Ki Walid eta. Ya Allah, ya Rabbi. Oh, bareng ge sarua eta menang nyonto di ditu meureun. Teu bubudakeun pangeran. Heuh, tembang parangsana. Tah, parangsana. Masyaallah. Cek Walid, "Law kanat an-nubuwatu haqqan lakuntu ana aula biha minka li'anni akbaru minka sinnan wa aktsaru minka malan." Muhammad, adu hareup jeung Kangjeng Nabi. Sia ulah sok macem-macem segala ngaku diturunan ayat, ngaku diturunan wahyu ye, dengekeun. Deuh ku mata sia ye, saha ye aing ye.
aing teh tokoh di Mekah dehekeun ku sia ye Muhammad udah sok sambarangan segala ngaku-ngaku diberi wahyu segala macam-macam ya laukana tilubuatu andai kata kenabian dia hak lakuntu niscaya kaulah ieu leuwih hak leuwih utama tibatan anjeun jadi nabina lantaran kaulah leuwih loba hartana leuwih kolot tibatan anjeun umurna moal datang ka kasia mun datang wahyu deuk ka aing coba eta itu kan Nabi dia ngomong gitu tuh biasa bae tengah jawab teu kumaha lantaran teh lain jawab hasud teh mah geus teu meunang diladenan tah kulantaran Walid bin Mughirah pohara jasa ka Kangjeng Nabi hasudna datang ka ngomong kitu ya Muhammad lamun bener kanabian bener turun ieu kanabian ku ari lain ka sia kai kajeun kumaha ge sebab aing leuwih loba harta tibatan sia jeung leuwih kolot tibatan sia awas sia ngaku-ngaku deui turunlah ayat ieu wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta misla ma utiya Rasulullah wallahu a'lamu bimuradi wa idza ja'atum di mana-mana datang ke ahli-ahli Mekah ayatul mujizat ayat ala sidqin nabi kana ngabenerkeun Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng Nabi teh nabi qalu cik ahli-ahli Mekah teh lanu'mina kami mah moal percaya sama sakali bahasa nagelan huruf napi nasab istiqbal paten huruf lan tepaten jadi lamun urang ngaji nahwu teh ya ieu huruf napi macam-macam aya la huruf napi aya ma huruf napi aya lam huruf napi aya lan huruf napi paedah-paedahna kudu diaji urang mah keur narkiba biasa la huruf napi ma huruf napi sama lam huruf napi jazm muqallab lamun lam huruf napi nasab istiqbal ngan dikitu-kitu dah begitu orang notor karena makna hiji-hijina huruf napi pohar mentak maka sama sekali pan coba diterjemahan tafsirnya malah sama sekalian malah ya tapi lamun urang ngaji notor lan huruf napi nasab istiqbal sama sekali aing mah cak ahli Mekah moal percaya samet-met acan kasia Muhammad hatta nuta sehingga kami didatangkeun ku nu maha kawasa mislama utiya Rasulullah samodel wahyu mujizat nu sok didatangkeun ka Rasul-Rasul Allah tina risalah wahyu artina kieu aing mah moal percaya sama sakali kasia Muhammad bahwa sia teh nabi lamun aing teh dibere wahyu ku nu maha kawasa mun aing dibere wahyu dibere risalah ngajelaskeun bahwa sia teh nabi kakarak atau Jibril datang ka aing Assalamualaikum saya abdi Jibril oh enak Jibril ieu ngabejakeun bahwa Muhammad teh rasul diangkat ku Gusti Allah kakarak aing percaya satungtung aing teh dibere wahyu aing teh dibere risalah aing teh kadatangan Jibril aing teh percaya ka sia Muhammad pan eta lain lalaga heuh bahasa geus pohar jasa Masya Allah ngantak bahasa lan layaflahal qaum walau mual bahagia kaum masyarakat di hiji negara nu masrahkeun urusanana ka konde moal beres kajeun kumaha atuh sapiranya nama ceurik urusanana tuh konde mah mun boga kahayang gede jasa pan di mana-mana boga karumit menyeng nyawa sia menyeng eta kos kitu awewe mah kurang dijadikeun pamimpin lublon urang lembur kiai kulon haju pohon ka Al-Qur'an cek kiai teh teu meunang sote cenah imam salat imam nagara meunang coba deuleuan heula ku sia bahasana deuleuan heula bahasana Masya Allah hajukan saukur dibere kieu doang ngagilek ngagil kamari mah teu meunang awewe jadi pamimpin barang didatangan mangke bisa teu ka dia ibu atuh teu meunang ya barang datang mah yang menang-menang bae lah sakitu teh
bareng gede mah budak daripada lalaki teu beres atuh mendingan bikang terus parahnya ada dakwahna Masya Allah segala rupa ge nu nyaaheun ka anak mah bikang dalilna geus kos kitu bae lalaki salaki bapak ka anak kurang nyaah tapi indung mah ka anak nyaaheun jasa atuh sugan bae cenah pamimpin awewe mah karayat teh geus sakumaha indung ka anak pohara pan eta tilok aya anu ngadekeman anak kotok jago mah tapi kotok bikang mapan be didekeman ku nyana eta dalilna kos kana ditu bae teh Kiai Golkar blor Masya Allah padahal bahasana lan la yaflahal qaum ya Allah iya geus sarua lan nu'mina hatta nu'ta misla ma utiya Rasulullah cek Walid bin Mughirah ye liana aksaru malan wa akbaru sinan aing leuwih loba harta sugi aya di aing wa aksaru silu akbaru sinan kot aya di aing moal bubudakeun pangeran ge mun teh mah neuk ngangkat nabi pasti ka aing kajen kumaha ge aing teu percaya ka sia Muhammad sia sebagai nabi lamun aing teu dibere wahyu ku Maha Kawasa ngajelaskeun bahwa sia nabi atawa Jibril datang ka aing bahwa nganyatakeun malaikat Jibril sia teh nabi karak aing percaya moal bisa tama kos kitu mah bahasa sogol tama bahasa hasud tama kos kitu nu mentek dijawab ku Gusti Allah Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata urusan nurunkeun ka rasulan Gusti Allah nurunkeun ka nabian Gusti Allah jelema nu deuk diangkat jadi nabina atuh eta teh makhluk Allah hamba Allah atuh urusan hak betot mah Gusti Allah secara mutlak nyanggakeun sadaya-daya cek Allah Allahu a'lamu Allah anu maha uninga Esu ya jalur risalakan ngajadikeun karasulan terhadap Kangjeng Nabi hamba Allah atuh dek naon dipake ka hayang-hayang atuh teh urusan Allah sanajan sugih aya diwalid gagah aya diwalid kolot aya diwalid aya ku Allah teu dek dipilih mah kumaha Allah bae Abu Jahal sakitu pinterna gagah aya di Abu Jahal pinter aya di Abu Jahal segala rupa aya di Abu Jahal tapi ku Gusti Allah teu rek diangkat batu teu bae Kangjeng Nabi jelema fakir yatim Kangjeng Nabi tapi ku Gusti Allah dipilih atau ku Gusti Allah dipilih mah Allah maha uninga ndek dikumahakeun ge kumaha Gusti Allah bae atuh Masya Allah tuh nu mentek Gusti Allah mah uningeun sama sekali uningeun persis uningeun secara mutlak kana tempat anu bagus jang piteuneun liwat di hari salah nu mantak piteuneun ku Gusti Allah karisalahan jeung kanubuahan ka Kangjeng Nabi wa haulai laisu ahlan laha eta mah ahli-ahli Mekah anu buang kawara anu sararombong ngarasa sugih ngarasa gagah ngarasa pinter laisu ahlan laha teuh lain ahlinya nu makana karisalahan buang kawara walah nyana mah kitu ngedebat malah nyana mah ngahalang kana kanabian jeung karasulan emang hasudna kos kitu eta keur carita ngangkat kenabian terhadap Kangjeng Rasul kabelah dieuna ngangkat kesahabatan kabelah dieuna ngangkat kawalian ngangkat ka ulama soleh ulama salafus sholihin diangkat ku Gusti atuh emang geus diporsi-porsi ku Gusti Allah ye dik diangkat jadi wali dibere kuat bae diangkat jadi wali ku Gusti Allah teh hiji peutingna teu sare bae kuat bae kadua zikirna kuat bae katilu dibere dahar saeutik kuat bae nginum saeutik dahar saeutik kuat bae aya wali anu model kos kitu aya wali dahar bae biasa tapi diangkat jadi wali atuh kumaha Allah bae jadahar gembul nginum gembur hees kerek biasa awakna lintu biasa tapi jadi wali atuh kumaha Allah bae tambah jauh urusan Allah ngan ieu perjalanan mah kudu kos kitu bae sebab ninggalkeun opat nek jadi wali teh hiji makhluk nomor kadua dunia nomor katu nafsu nomor kaopat setan kan saukur sakitu lamun urang geus eueuh opat urang bakal akur jeung malaikat geureuh mantak roh urang teh engke bisa ngobrol jeung roh muqaddasah lamun urang geus bersih di diri urang
ulah aya hasud, ulah aya syirik, ulah aya takabur, ulah aya hubul jah, ulah aya hubul mal, ulah aya hubur riasa di jero ieu teh. Masyaallah. Icenan kabeh nu kos kitu teh. Ulah aya koret, ulah aya gitu bodoh, ulah aya goplah. Icenan bersih sakumaha kaca mentos dibersihan. Herang. Sinar bakal keluar. Sinar ilahi. Nilai jelema bakal akur bae nu sugih dadamelan Allah, nu sudah susah dadamelan Allah, inu gagah dadamelan Allah, nu lemah dadamelan Allah, sadayana ge ieu sadayana dadamelan Allah. Adapun kasepna, adapun jorekna, neuleuh urang kanyana kasep jeung jorek eta mah nafsu nu biasa diwatekkeun kana mata jeung kana ceuli. Sebab watak mata urang teh mun neuleuh hayang kanu indah-indah, watak ceuli mun ngadenge hayang kanu merdu-merdu, watak irung mun ngambeu hayang kanu sengit-sengit, watak letah mun ngarasa hayang kanu lazat-lazat. Eta mah watak-watak manusia disebut manusiawi. Di mana-mana urang can ngageser eta moal diangkat jadi wali ku Gusti Allah. Sebab urang bakal aya perbedaan bae neuleuh jelema ieu mah geulis, ieu mah goreng, ieu mah naon kitu gagah ieu mah teu. Tatapi lamun geus perwatekan ieu dileungitkeun ku urang saeutik-saeutik, dedeuleuan teh ku ari mah lain kadinya perwatekan eta tah disebut khariqun lil adat. Dedengean teh geus lain kana suara indah tapi dedengean teh kabeh teh ieu teh dadamelan Allah. Nu mantap geus nikmat hirup teh munfarid, sorangan duaan jeung Allah. Aing diri duaan jeung Allah, aing sorangan duaan jeung Allah, aing tiluan opatna Allah, aing limaan gedepna jeung Allah, nu sejen geus teu kadeuleuh. Ieu lah perwatakan eta tah, watak eta nu endek di ku urang diopenan teh eta nu hese. Nalika aya keuleuh watak eta, dakwah moal beres kajen ku kumaha ge sebab nuturkeun watak urang. Lamun urang geus eueuh etaan dakwah ngeunaheun sebab watak geus eueuh, dakwah bae haram bae. Wajib bae. Sunah bae, mubah bae, subhat bae, bidah bae. Lantaran henteu ngilukeun watak. Ketika urang nuturkeun watak teh, nah, diondangna ku saha? Ku bupati. Cak watak urang merena gede meureun nyebutnya. Bupati masana ieu? Sabaraha bupati merena ieu? Ieu diondangna ku saha? Ku bos limbahna. Nu ngondang nasa yatim teu bogaan bapak teu mah bejakeun waktu gitu. Watak eta kos kitu tah. Eta mun masih kene aya watekan eta moal luhur agama mah moal luhur. Ku ajun ti ngomong saadag-adag tetep maluhur sebab aya kadua di jero hatena. Dakwah teh aya kadua mun geus galeungitkeun watak eta kakarak cel agama luhur. Contohna dicekel ku para wali Allah. Ku sababnya da geus galeungitkeun watak eta hiji bae Allah nomor kahiji nu sejen nama nomor sabaraha. Nu mantak Allah lalu kadeuleuh urang mah makhluk lalu kadeuleuh Allah nomor 2. Ibadah teh urang mah sesa gawe. Tani sesa tani karak ibadah. Gawe sesa gawe karak ibadah. Di kantor sesa ngantor karak ibadah. Jauh waktu sama ka Allah. Ai waliullah mah ka Allah. Tani geus nomor sabaraha, digaweuna nomor sabaraha, ngantorna nomor sabaraha. Dina zahirna ngantor ge hiji Allah nomor kahijina. Urang mah pan nomor kahiji dunia jeung makhluk. Allah na nomor 12. Moal beres kajen ku kumaha. Tah ieu lah nu ngaleungitkeun watak eta nu hese teh. Supaya neuleuh akur bae ka parawan jeung ka nini supaya akur. Encan naon geus hehe. We hese-hesena burung. Ilmu encan bisa mawa urang ka maripat ka Gusti Allah, ilmu mah bahkan jadi hahalang. Lamun urang pinter kemudian urang sok asa aing pinter beuki jauh jeung Gusti Allah. Quran talar tinggal hadis bagi jauh ka Gusti Allah. Contona cak kumaha kamari teh Ustad jahun bahwa neuleuh awewe teh haram nyana panceramah. Saudara-saudara sekalian, hati-hati, mata ini titipan dari Allah, jangan sampai kita perlihatkan kepada yang dilarang oleh Allah. Salah satu yang dilarang ialah melihat wanita yang bukan mahram, itu adalah haram. Cikeme mah nyana tas ceramah kos kitu
turun di panggung aya rangda ngalirik. Ngedeketan. Nomor HP-nya berapa sih? Ayo sia cikene ceramah begon teh. Ilmu teh bisa ngahalangan kan. Sebab naon eueuh ma'rifatan. Bohong berarti nya ada ceramah. Ketika geus aya ma'rifatan, urang bareng lempang, aya wewe. Nu digigireun urang mah lantaran eueuh ma'rifatan, lalu wallah amat teh budak. Masyaallah. Ya Allah pipina parah. Tapi ketika urang aya ma'rifatan mah ditegor ku Gusti Allah. Hara. Ulah di deulu. Atuh biasa bae. Sakumaha deuleu kadal bae. Mah kadal atuh kadal mah liwat teu liwat kitu bae. Urang suka ngerenyek aya kadal dan henteu. Atuh lain berarti nyana kos kadal lain. Kayak gua kadengeun mah ku awewe bu aing dianggap kadal ku sia lain gitu. Oh pangaruh ka urang. Ditegur ku Gusti Allah ketika aya suara-suara musik, weh calon presiden urang keur nyanyi. Pada aya anu kitu encan marifat ka Gusti Allah nya nambah ngagadeukeun. Oh piano. Dilenget-lenget ngeunaheun oge tah. Waduh, ngeunaheun oge. Padahal ilmu aya di nyana. Teu meunang ngadengikeun musik. Ilmuna aya di nyana. Eta ilmu can bisa ngahalangan. Tapi jelema nu geus marifat ka Gusti Allah ketika ngadenge cak Gusti Allah ulah dengikeun musik Gusti Ta'alatul malahi hara. Allah negor. Entak dihifiz ku Allah diraga diraksa dijaga. Allah nu ngajagaan mata urang, nu ngajagaan ceuli urang. Diuk bisa bareng, lempang bisa bareng, ngehijian bisa bareng, perasaan moal bisa bareng. Moal bisa bareng. Sebab si itu mah teu bogoheun ka sarwiti, aing mah bogoh ka sarwiti. Moal bisa bareng. SMS naga lain deh. Oh, waliullah mah tenang bae. Rasa kungakuan sebab Allah ngajaga. Allah ngaraksa. Eta nu mahal mata kos kitu tah. Nah, eta kunaon eta? Ieu nyana napaan mata supaya watak minimal kurang. Napaan ceuli minimal supaya rada kurang perwatakanana. Nu menta ka ditu na cuekan mah teh hayang nonton TV teh hayang ka radio teh hayang nanaon teh hayang. Jageninganan cak Allah ulah. Oh, atuh geus bae. Geus bae jadi saurak seakan-akan nyana teh babarengan karasalah ayat innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah teh bareng jeung urang di mana bae urang ayana. Atuh ana bareng jeung Allah mah izin ketika urang deuleu nu dilarang ku Allah. Izin ketika ngadenge nu dilarang ku Gusti Allah. Allahna anu ka urang ngajagaan. Urangna berangkat wahaja sekuat tenaga hayang ulah neuleuh moal bisa. Kiai gede jasa ilmuna tapi ku Allah teu diraksa atau kiai mah udang-udang mah gede di dieu. Udang-udangna gede mun ceramah teh ya. Sorban ka dieu make jubah biasa. Woi saudara-saudara aya nu geulis ka dieu bae. Cak nu beladepan eta kiai ka ditu bae sih. Orenganan aya jahe di dieu. Ilmu aya di nya nak moal bisa. Teu dijaga ku Gusti Allah. Anak teu dijaga ku Gusti Allah ya nek dikanarakakeun lah. Jiwa kumaha ieu? Ilmu mah ilmu bae. Nu hese ge eta ma'rifatullah anu boga rasa. Dijagaan ke ku Gusti Allah. Nah, ieu nu mahal mah di dinya. Mentak napaan eta lah tapa di handapkeun tangkal caringin mah gampang. Wiridan nyana di dinya yang datang keris batu koclak bila perlu nyanana nu koclak. Gampang. Tapi napaan eta nu hese mah tah. Masya Allah. Balik bari mah dedeleuana geus lain ieu dedeleuana ku. Bari geus der ka dieu. Dedeleuana geus nu ieu ku ari geus lain. Nah, ketika dedeleuan masih nu ieu kene maju teh di mata ieu. Deuleu batur universitas 2 tingkat, deuleu batur
pondok pesantren 2 tingkat meuteuk naon atuh aing ge lamun sebatas mata ieu proposal ajukeun maju ieu ujian agama pandangan maju agama datang ka mata ieu proposal punyana dikaluar-kaluarkeun ayo dibangun-bangunkeun 2 tingkat jadikeun yayasan jadi maju cak mata ieu ningkat kuari lain mata eta nu ngamajukeun agama mah tah ramean doang nu ngamajukeun agama mah mata ieu kuari tek datang ka mata ieu ke jamajuna agama mah kapan ku pengamalan ai kos kitu mah sakira cangkang jagong ge mun urang meuli jagong janu di dahar mah lain cangkangna jagongna cangkangna mah dihijikeun di beuleum asana ieu mah pondok beuleumeun kajen kumaha mulai make nu ieu ja kacang ge kacang sakitu bagusna eta nu dipilihan ku urang cangkang kacang teh nu bagus anu hideung nu gepeng embung hayang nu bagus ketika datang ka imam mah dipesek-pesekeun nu diala kacangna ai cangkangna dikamanakeun di beuleum asana majlis beuleumeun ieu sebab naon eusina ja eusina meuli kadu sakitu buadena jeung bagusna timbang datang ka imam pesek nu diarah jerona ai cangkangna di beuleum nah asana mobil beuleumeun ieu make ieu dak kurang lebih ja atuh ka Allah neangan ridho Allah mah teu kudu boga pondok bagus daripada pondok bagus nang hasil teu beres mah mulai kuari tek aya nu datang ka imam kiai ajukeun proposal bae jangan ngabangun pondok supaya maju ieu kan negara urang persaingan deuleu agama-agama nu sejen deuleu universitas henteu geus aya pondok modern ge tah mah kajen kan kula mah moal henteu ieu mah kiai kula ieu deuk ngabantu kaki asal kiai mah tanda tangan bae henteu lah kunaon emang kiai ke duit pemerintah teh mun make ieu mah ngeunaheun golosor 100 juta golosor 200 juta tapi lamun neuleuh make ieu asana ieu duitna duit pajak teh kapan haram mulai lain sembarangan berarti ya kiai lain sembarangan berarti kiai geus neuleuhna make ieu sabaraha tadi ngajukeun proposalna 50 juta lah embung kecuali 500 rantai apa kiai kos kitu ieu geus make ieu tuh geus make ieu mah lain deui atuh naon hartina mewah ai urang teh deukeut jeung Gusti Allah dia nu dipakahayang ge deukeut jeung Gusti Allah sedengkeun deukeut jeung Gusti Allah mah pan kudu waro kudu apik naon sababna sebab waro mah kiswatuddin al waro kiswatuddin cak Kangjeng Nabi waro eta adalah pakaian agama satungtung agama aya waroan aya pakaian di mana di pakaian dibungkus rapi awewe kajen geulis aju teu di pakaianan atuh urang likat deuleuna likat atuh sanajan urang resep ge dina sepi aya dinu rame mah keheulaan api-api embung urang ge sarua embung aing ka dieu kunaon itu atuh kadeuleun kitu gila aing kecuali duaan oke deh pokona tah ieu aurat teh kadeuleun agama teu make waro aurat mata kuari kadeuleun aku bangsa ahli-ahli Allah mah aurat pondok tinggal pondok tapi aurat sakumaha teu make aurat teu make hahalang teu make satir al waro kiswatuddin sakumaha manusia mun teu make pakaian ieu sataranjang agama ge sataranjang mun waroan make pandangan ieu lamun urang ngadenge Syekh Abdul Qadir mah dibere kadaharan ku pamarentah dicekel jadi nanah lamun Syekh Marupil Kurhi dibere apel dipencet jadi getih eta teh berarti pandanganna geus datang ka hakikat ku sebab dipaksa bae dicekel jadi getih berarti hakikatna mah eta teh apel teh getih lantaran duitna duit rakyat rangkum duit rakyat cokot dibagikan ka kiai getih rakyat daek urang lamun deudeuhan hate urang teh ieu bahwa eta teh getih jang moal daek dibangunkeun ka pondok pesantren getih masyarakat eta teh apa betaheun jelema cicing di dinya moal sedakok mah ngamagahan ngajina di handapeun tangkal kayu aya bangunan leutik tapi jelema ribuan tapi di kiai anu ngabangun pemerintah datang ngaji ka dinya ilmu aya di itu gagah aya di itu capetang aya di itu sedakok
ngaji na ge bari ribuan nu ngaji teh kunaon hatena ka Allah itu hatena ka dunia cak anu diuk di majelis itu bau cak kena ieu majelis heran bau hangruk ka ambeuna teu dek tapi kunaon eta batin anu ngambean ieu mah seungit bila perlu make spray set wah geus luar biasa ieu mah seungit dunia tapi mata ieu irung ieu hangruk tuh tapi ketika disedakok tangkal kayunya nama majelis lagi boga bangunan lagi leutik pas sedak-sedak jelema teh tapi ngararaji bae hatena keur di ka Allah keun urang teh deuk dimurnikeun di ka Allah keun jeung teuing aing mah kajen kapanasan ge sebab keur dibawa ka Allah nikmat bae nu aya nah lamun geus make pandangan nu ieu geus kajen kumaha ge nikmat hirup teu neuleuh mewah teu neuleuh gagah hiji Allah tah lamun geus dawah kos kitu mulai jelema rada engket-engket tina nu tadina teu ngenal-ngenal nu tadina embung jadi hayang nu tadina teu beuki jadi beuki terus karasa engke kamangpaatanana lain bae tontonan tapi jadi tuntunan nah mun geus make ieu jadi tilu tahap mimiti make ieu lumrah kadua make kolbu lumrah nomor katilu lel senaon gitu geus rada hese nomor kaopat nama make ilmu nangan ilmu ma'rifat geus luhur jasa geus di mana bae nya mah dakwah ngan dakwahna teh lo kanyahoan aya dakwah di lalaga jelema teh aya dakwah di kerasan jelema teh aya dakwah teh ku sebab dibere aya dakwah teh di usapan aya dakwah teh ku ngobrol aya dakwah teh ku biasa nyaritakeun ayat nya nama memang diniatana hirupna hirup aing mah timimiti kuari jadi jelema datang ka pae minal mahdi ilallah di aing mah jang dakwah ka Gusti Allah hanya nyana nu nyaweun jeung Gusti Allah geus bae rahasia dirina dibeja-bejakeun ge atuh hareup perasaannya na aing mah ngajakan bae kajen kumaha ku caranya na mentak hese tah para wali Allah mah gumpar di Indonesia wali sanga satu suara hiji bae Allah tah lamun geus kos kitu kakarak merna wa ulai sualan dipilih ku Allah setiap zaman anu dipilih nu hasud teh kurang-kurang terus bae ieu kabuang kawarahan ahli Mekah terhadap Kangjeng Nabi seperti eta bahasana sogolna pohara jasa kumaha tah sayusibul ladzina ajramu sagharun indallahi wa azabun syadid bakal ngeunaan kajelmaan jahat anu bangkawarang halang-halang ka Kangjeng Nabi ku ucapanana anu ngahinakeun ka Kangjeng Nabi cek manehana tadi lamun teh mah nya nubuah teh kuntu ana aula biha minka liani akbaru min kasinan wa aksaru min kamalan aing leuwih kolot aing leuwih sugih eta bahasa ka Kangjeng Nabi model kitu teh samaruk bakal moal aya pangaruh horenganan dampakna cek Gusti Allah omongan nu ngahinakeun ka anjeun Muhammad bakal kena engke saghorun indallah kahinaan di Gusti Allah lain sakadar kahinaan wa azabun syadid siksa anu pohara bima kanu yamkurun ku sebab kaayaannya nipu nyaci maki ngahinakeun kajen ku aing bakal dihinakeun deui cek Gusti Allah nyana nipu deui ku aing sia bales tipuanana nyerahkeun urang ka Gusti Allah urang jadi ustad jadi kiai loba nu ngahina loba nu henteu kudu dilawan ku sungut ya Allah abdi munajat ka Gusti nyanggakeun sadaya-dayana nyanggakeun ieu mah ka Gusti ngan abdi mah henteu kudu itu dihinakeun hiji bae supaya sadarnya na jadi titahna ge dakwah nyadarkeun jelema lain kudu musruk Gusti ieu mah nya supaya sadar bae nu tadina judi supaya ulah judi tadi mabok supaya ulah mabok nu mantap daratang henteu didoakeun kieu tek modal gitu tapi tek musruk gitu atuh lain kiai ku nafsu tah mah dititah dakwah ge ngapa bener jelema kemudian aya nu teu bener jelema teh kuari ngalawan ka kiai benerkeun ku cara munajat ka Gusti Allah nu matak doana para wali mah tengah peuting lain jang sorangan
lain cara Haji Pudolia goni ya goni agnini jang sorangan baik aja tetangga mah miskin ge blon teh coba tah geus kitu jang sorangan baik atuh lain kitu ye muslimin muslimat Gusti agisni ya mugisu ya gausa Allahumma manil ladzi da'aka falam tujibu wa manil ladzi istajaraka falam tujirhu wa manil ladzi ista'ana falam tu'inhu wa manil ladzi sa'alaka falam tu'ti wa manil ladzi istaghfaraka falam taghfirhu ya gausa Gusti ya Allah ya mugisu wahdini hidayatan min indika waqdi hawaijana wasfi mardona waqdi duyunana waghfir lana wali abaina wali ajdadina wali ummahatina wali auladina wali jironina doa teh kakabehan di hakil Qur'anil Azim war Rasulil Karim bi rahmatika ya arhamar rahimin henteu jang sorangan hampura Gusti abdi bapak abdi emak abdi dulur abdi anak abdi tatangga abdi kawauh abdi sadayana Gusti pangcageurkeun abdi pangcageurkeun emak abdi bapak abdi dulur abdi anak abdi tatangga abdi sadayana kawauh abdi muslimin jeung muslimat kabeh jadina malah kadang-kadang kasorangan menteu nu mantap doa nu paling sangat diijabah doa ieu lantaran antara dua Allah urang mah teu memperhatikeun tapi barang diperhatikeun ku ahli nama pohara coba ge qalu lan mu'minata nutamis lama utiya Rasulullah kabelah dieuna Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu tadi Ba'utiya Rasulullah kabelah dieuna Allahu a'lamu makan bahasa a'lamu di dinya teh ceuk ahlina mun dijabarkeun teh ngahareupan hayasu teu sah nu sabenerna mah komo dijadikeun maf'ul mah kapan hayasu mah dzaraf mun ku urang di mana dzaraf teh kapan di mana maude teh lamun dikatus Allah keun mah bakalna urang pagedrug mantak Allahu a'lamu hayasu rizjalu di salah hayasuna nu deuk diroba apa a'lamuna mun digedruk-gedrukeun teh bahasa-bahasa teh hese tara aya a'lamu ngahareupan hayasu sebab hayasu mah dzaraf panjang geus sama ka ditu mah nu ngaji ge puyeng komo nu teu ngaji tapi istimewa nah nu mentak ieu aya doa nu pohara jasangan ieu doa insyaallah engke di fotokopina moal kuari ieu istimewa ieu mah kudu ditalar ieu mah Allahumma manil ladzi da'aka falam tujibhu wa manil ladzi istajaraka falam tujirhu wa manil ladzi sa'alaka falam tu'tihi wa manil ladzi ista'ana bika falam tu'inhu fala wa manil ladzi tawakkal 'alaika falam takfihi ya gausa bika agisni ya mugisu terus lamun urang boga kariweuh kabutuh bake doa ieu wah ujianna langsung jelema hayang kawin misalna ngadoa enggak isuk-isuk datang aya bae di hareup urang pentingna ngadoa ieu urang hayang kawin aya di hareup jipan ieu cek urang aya ieu we ditanya teh orang edan sugan teh mah bener ijabah masyaallah tah eta kos kitu tah doa teh pohara ka Allah menta lain jang sorangan menta tulungna diri tapi jang batur gitulah para wali Allah nu mantak nu mabok datang ka kiai anu ikhlas mah coba abdi pangbenerkeun kumaha carana abdi tobat anu zina datang ka kiai anu ikhlas mah coba abdi ieu zina kudu kumaha sebabnya nana tilok nyumpahan ngeuk ngabebener doana ge ka Gusti Allah ya Allah ya Rabbi nya da bendu ka abdi teh eta teh lain dirina nu bendu teh nafsuna nyanggakeun sadaya-daya Gusti jangan nafsuna nu bendu ka abdi teh ai hati nama jah henteu asli nurani nama moal henteu si itu teh ngomongkeun ka abdi itu teh pan kiai tapi ngomongkeun lain ka kiaianana tapi nafsu ka kiaianana lantaran nyana teh meureun aya panyakitan Gusti nyangakeun ka Gusti henteu bendu lamun dibenduan deui atuh irak-irak mangke
atuh si ibom teu sadar nyagakeun ka Gusti satu saat tungguan coba ge mun teu sadar sanu nyadarkeun Gusti Allah aju urang nangaku nang urang ulah asal ngaku ka hijab deui asal tuh doa aing tuh aing teh mun puasana ge aing mah teu eureun hijab deui bae ulah ngaku kabeh nang Allah nang urang harokat wa sakanat kabeh menang Allah kabeh ge eueuh nu menang urang asal urang ngaku menang urang cilaka urang mah sakadar tugaskeun titipan ilmu titipan tanaga titipan omong sampaikeun anu bakal mere hidayah mah lain kiai lain wali lain nabi Allah iyalah anu can parati asanang urang we kabeh ge hijab beuki kandel ilmu beuki loba hijab beuki kandel mun lain ilmu ma'rifatullah wa rasuluh geus kitu bae kajen kukumah ge kan mantak make mata hate teu kabita neuleuh bangunan anu sebab mun make neuleuh ieu panas sarua mondokna jeung aing tapi nyana geus boga pondok 2 tingkat majlis bagus aing henteu je ulah sambatkan ya ja sarua ngadahar sangu geus pokona mah main pakong heula aing jajan kukumah mah eta make ieu mah teu cilaka aing mah pokona mah aing mah ceramah heula moal ka ngurusan santri kayak ngeun pondok kalau geus boga pondok boga majlis kakarak aing mah ngaji istiqomah salah lain gitu nek nanaonan persaingan di lokasi neuleuh ulah make nu ieu tapi make karak rapi acul-anculan batur iya tuh tenang bae nu ancul-anculan can puguh deket jeung Allah urang mah nu isuk-isuk ka masjid Allah salat duha batur teu kaburu salat duha urang mah Allah ditanya ngaji salat naon lah salat naon bae atuh pokona lain kitu aja nu puguh atuh henteu ieu mah nyeri hate bae batur ka mamana aing teu mending aing mah salat bae tah salat teu beres apa ngaji pelampiasan aya ge baheula di Irak Kristen jeung yoga Buddha neuleukeun Abu Nawas bae sial cenah ieu Abu Nawas hiji nya nama bangun tenang bae kadua kapapanggil bae ku raja hajunya nama didenge ku raja urang mah ieu sebagai tokoh agama Katolik Kristen di samping eta di ente Buddha segala agama nu sejen ieu urang mah biasa-biasa bae aya Abu Nawas kos kitu kapake jasa ku pamarentah ku raja ya urang tipu bae sepakat nyana nipu Abu Nawas ayo tipu urang ajak leuleumpangan nyana lah pokona coba sedangkan Abu Nawas mah kadeuleuna teh puasa nyana mah dahar unggal kadeuleu di warung kopi ngopi unggal kadeuleu restoran di warteg dahar sedangkan pan ieu mah Kristen mah ya ahli tapa nya mah Yahudi ahli tapa Kristen ahli tapa daharna ge paling sacomot da com ulah dikira Kristen teh eta teh bangsa kitu paus teh ahli tapa teu menang sambarangan dahar jeung nginumna ge kardinal teh ahli tapa nya nama puasana ge geus lain 12 jam bila perlu 24 jam mun jam da aya 2 genep 20 genep jam ahli tapa ti ditu na mongkos kitu dongeng marupil kurhi teh pendatang ka pastur begitu datang ka pastur aya naon marup lain kula maneuleuh kamulyaan ente hebat amat ieu apakah boga pagawean naon eueuh deui cak pastur teh lain urusan naon urusan dahar doang aya kitu kula mah sapoe sapetingan 3 huap doang geus disadiakeun 3 huap leuwih 3 huap anti kula mah nu mantek jelema ka kaula mah muru bae sebab kulana tapa tuh dongeng marupil kurhi kos kitu nu mantek ki marupil kurhi teh di antara guru tasawufna teh adalah pastur lain guguru ka pasturanana tapi guguru ka tapaanana oh berarti di dieu aya kamulyaan padahal mah nya nama teu diridoan ku Gusti tapi mulia nah ieu mah Abu Nawas urang tipu jelema beuki dahar mah cak pastur gampang ditipuna oke Buddha ahli tapa Hindu ahli tapa yoga teatah kemudian atuh aya nama Kristen ahli tapa tinggal Abu Nawas teh beuki dahar
datang nggak Abu Nawas. Waalaikumsalam. Aya naon ieu? Urang ayeuna ningkatkeun dakwah masing-masing agama. Kemudian kuari urang menelusuri kumaha kelemahan-kelemahanna urang musyawarah dan musyawarahna kuari urang di tempat pagunungan. Urang nyebrang ti lembur ieu ka lembur ieu ka lembur ieu ke urang di ditu musyawarah kumaha bagusna. Kumaha tah Abu Nawas setuju teh? Ya tuh oke bae. Oke satungtung aya mangpaatna ceuk Abu Nawas atuh kula mah siap bae. Iraha berangkat Abu Nawas. Ya tuh dek kuari ge masalah. Cakian. Isuk lah, ayo. Isuk. Lamun isuk cek Abu Nawas, ke urang kapanggih di pengkolan bae di warung kopi di dinya nya. Geus mulai Abu Nawas mah. Geus aya di warung kopi kene kopi bari nungguan. Bener daratang isuk-isuk. Geus butik teh. Beteng atuh geus gendut Abu Nawas mah ngopi segala macam. Oh, ngaharewas gampang ditipuna ya lelah kajian itu. Ya, berangkat lempang datang ke Zohor masing-masing anu Zohor anu tente kumaha agamana we datang ke asar. Abu Nawas lapar. Ya urang lalakon can datang ke tempat nu dituju tapi urang geus lapar. Oh, kami mah keur paruasa. Oh, puasa. Ya, puasa. Nu ieu urang puasa jadi opatan. Agama-agama nu sejen teh tiluan nyana jeung Abu Nawas opat. Kula mah teu puasa cek Abu Nawas. Nek dahar teu meunang, urang kudu seragam. Sebab ieu dalam perjalanan, jadi lamun urang dahar hiji dahar kabeh, lamun urang teu dahar kabeh. Cek Abu Nawas oke geus sakieu teh. Oke bae tapi geus rada kicep-kicepan urang. Sakira aing teu kuat. Teu kuat benar-benar teu kuat teh. Ini datang jam 4:30 teh Noel deui. Kieu. Dahar nama tetap ngketas maghrib dengan persiapan kuari. Jadi kula indit heula endek menta ka masyarakat ala kadar jang neuli dahar. Oke teh. Wah eta mah oke cenah tuh bagus gitu. Bagus teh solusi terbaik teman cenah. Ya, geus gerti heula bae. Abu Nawas ka masyarakat dalam rangka perjalanan bahwa ieu teh henteu bawa ongkos minta jeung meuli sangu. Akhirnya diberi ke masyarakat belilah 4 bungkus diudag ku Abu Nawas air. Datanglah ka jam 6. Begitu datang ke jam 6 disangkakan buka, ternyata puasa itu macan wayah buka. Nu kecen Abu Nawas ieu mah bukana kami mah jam 1. Hah? Jam 1. Ente jarua jam 1 kabeh jam 1 kabeh. Atuh ieu mah dahar bae cek nya jam menurut Islam maka menurut Islam mah magrib teh dahar. Ya ieu menang minta kula di masyarakat meuli kadaharan nang sangu nang meuli kula atuh ieu mah kula mah deuk datang ka geus datang ka waktu da deuk dahar teh heula teu bisa Abu Nawas urang seragam dahar hiji dahar kabeh teu dahar hiji teu dahar kabeh cek Abu Nawas kieu nya emang tadina geus ditipu ya Abu Nawas maksudna supaya lelah sebab nyana teh kapake jasa ku raja ieu mah maksudna mah deuk dibunuh pelan-pelan. Ya satu masalah cek Abu Nawas. Kieu. Ngan kieu. Cek Kristen teh ye. Urang sarare bae makanan simpen di dinya. Di mana-mana engke hudang saha nu ngimpina bagus, makanan nu rada bagus jeung nu rada loba jang nu ngimpi bagus. Nu ngimpina kurang bagus makananna setik. Nu teu ngimpi ulah dibere makanan. Cak Abu Nawas aing mah moal ngimpi. Sebab moal bisa es man lapar. Aing moal bisa ngimpi cak we. Aya bae cak Abu Nawas ya. Aing kumaha ye. Tapi tetap Abu Nawas mah dilokelehan. Siap teh Abu Nawas? Siap. Siap. Dan aing disungut mah teu sapira ngimpi. Padahal di hatena mah deuk ngimpi kumaha. Jabal es aing ngajekeun teh. Jam 10 hare SKB jam 12 udah Abu Nawas geus diuk bae enca dahar can hees cenah can hees
Kuari pepetang ngimpi cek Kristen, Masya Allah, istimewa Tuhan Allah memberikan mimpi kepada saya. Waduh, seakan-akan nembus. Kaula aya di alam mana kapanggih jeung pembawa agama Kristen. Ngobrolah jeung nu ngamimitian aya agama Kristen sehingga kebahagiaan luar biasa. Lain di alam nu ieu, tapi di luar alam nu ieu. Hidup kamu. Bisa orang budak. Wih, kuring di bawah hiber seakan-akan aya di nirwana. Eta manggeus kemegahan anu luar biasa. Lampu tapi caang, padon poe tapi caang. Tinyaho di mana eta mah daerah jeung tempat sakitu indahna. Kabeh hidup. Pohara luar biasa. Geus urang kulama diajak nyaba ku malaikat hiber dibawa ke singgasana. Wah, tambah singgasana istimewa. Dihandap kaluhur teh teu kudu make taraje jeung lip, diangkat sorangan kalu kahandapna kitu keneh sakumaha lip bae. Tapi eueuhna naonna? Hayang kaluhur langsung kaluhur, hayang kahandap langsung kahandap. Masyaallah. Menentah nu terbaik coba ye. Tah eta nu terbaik mimpi eta ieu makanan bikin ka nu terbaik. Nu kadua bikin, nu katilu Abu Nawas ngimpin teu? Abu Nawas teh kieu kula mah ye. Aya ngimpi mah teu. Teu beunang ngadahar berarti teu ngimpi mah lah. Lain kitu cakeuna. Terkenal di dunia di mimiti zaman Kangjeng Nabi Adam sampai akhir zaman nu paling istimewa puasa Kangjeng Nabi Daud. Cek Abu Nawas teh. Moal aya tanding Kangjeng Nabi Daud. Nya nama puasa langsung bayar per hari siap. Kabelah dieuna 1 hari puasa 1 hari, buka 1 hari puasa. Nya nama geus moal aya 2 dah. Bener kan? Benar, Nabi Daud mah istimewa. Kula mah teu ngimpi ngan kapanggih jeung Kangjeng Nabi Daud. Wah, hebat awat siapa? Tadi nama dek sare ngan jol Kangjeng Nabi Daud. Teu bisa sare kula lantaran menghormatinya na. Kulantaran pelukan kula ente kabeh kerek kula didengekeunana. Lantaran dek diudangkeun beusi keur ngimpi indah teu diudangkeun ku kula. Kula pelukan jeung Kangjeng Nabi ngobrol nu rek disuguhkeun aya ge kadaharan eta. Maka kula disuguhkan tamu. Kulantaran nyana ngajakan ka kula, maka kula ge didahar karena kula disuguhan ku nyana di sarua. Akhirnya nyana badahar saya 3 hari puasa dibikin ku kula kabeh ya be ya kabeh. Atuh palalowo kabeh, akan ku sia ngimpi cek nyana. Aing rek ditipu ku sia, bubar urusanna. Moal bisa Abu Nawas. Dibunuh untung nama nyala nu pararae atuh ya kadaharan eueuh duit eueuh hayo husia geus beak kabeh aing mah teu salah sebab disuguhan ku Kangjeng Nabi Daud aing aduh cak Kristen teu bisa dilalaga Abu Nawas ieu asup dia sayusibul ladzina ajramu sagharun indallahi wa adzabun syadid bima kanu yamkurun. Bakal kena ka jelema-jelema anu nararipu kahinaan di Allah jeung siksa anu pohara ku sebab tipuan-tipuan nyana. Tah tipuan-tipuan nyana hina balik deui ka nyana hakan ku sia cek Abu Nawas. Balik aing lah. Wal bisa kabeh ngobrol urang kaduhung punyananya. Tungtung nama urang menu kalaparan. Teu salah bantah mah tuh. Hebat jasa ke Abu Nawas itu kapanggih bae deui ku Abu Nawas segala Kangjeng Nabi Daud datang. Masya Allah teh gitulah ieu ge sarua sayusibul ladzina ajramu bakal kena ka jelema anu bangkawara ka jelema anu jahat ucapanan anu sangat menghina ka Kangjeng Nabi sagharun kahinaan indallah ti Allah wa adzabun syadid siksa anu pohara bima kanu yamkurun ku sebab tipu daya maranehanana yakni ahli Mekah. Bukti nyata malodar
ketika perang Badar. Dan selanjutnya tersikta terjadi kehinaan Kangjeng Nabi, makin hari makin naik, makin luhur, terus keluhuran Kangjeng Nabi moal aya tungtungna sehingga geus kiamat ge tetep nu panggeulana hudang adalah Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan manehanana neangan malaikat Jibril aya, kemudian neangan aina ummati nikmat jasa urang jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simkuring poe Salasa isuk insyaallah rek nyaba ka Kangjeng Nabi, rek ngaraksanakeun ibadah haji ke Mekah. Di dia berangkat jam 11 insyaallah. Poe Rabuna naik kapal menuju Mekah, gelombang 2 awal, kemudian kloter 2 hiji, kemudian ke terakhir ke Madinah selama 40 hari. Besi aya kasalahan jeung kasogolan boh ucap boh tingkah boh pagawean hampura kitu keneh kaula manggeus ngahampura kakabehan. Jadi urang libur selama 6 minggu, balik kula insyaallah tanggal 5. Jadi berarti Muharram hiji. Jadi genep minggu nu biasana di bulan haji 2 minggu urang libur atau asa minggu kumaha mingguna bae. Nah ieu mah genep minggu liburna. Alhamdulillahirabbil libur deui bae. Ya, ayo eueuh deui tiketna geus dibeli, visana geus dibeli, atuh bekelna geus disiapkeun, geus teu kudu ngabekelan deui. Nah ieu mah kitu tinggal bekal doa. Eueuh deui ngan sakadar bekal doa lantaran as-safar qit'atun minal azab. Peberangkatan mah bagian daripada templikan daripada siksa. Yamna'u naumahu wa uklahu wa surbahu. Keur lempang mah kajaga tina sare, kajaga tina dahar, kajaga tina nginung. Ngaranna ge leuleumpangan, aya duit eueuh jang nu dibeulina, aya barang eueuh duitna. Kitulah qit'atun minal azab. Mantak mudah-mudahan kula jeung sarombongan pamajikan milu, anak hiji milu, kemudian atuh nu biasa ngaji di dieu ge Pak Haji kitu Supendi milu, Haji Mujiono milu, Haji Firdaus milu, loba ahli-ahli majlis di dieu marilu termasuk Mang Sali pamajikanana kabeh jeung pamajikanana jeung sarombongan 2 beuseun ke poe Salasa insyaallah berangkat ka tanah suci. Jadi di dieu nu biasa aya haul ibu tanggal 18 bulan haji insyaallah geus dimusyawarahkeun malam Rabu tanggal 18 haji. Nu biasana pula mun ka Mekah haul urang ke ditu di Mekah ba'da wukuf tanggal malam 18 tah jadi ngajina urang dugi ka dieu lah sementara menjelang kaula berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji kitu insyaallah poe Salasa balik ke tanggal 5. Mudah-mudahan ulah aya halangan naon, dilancarkeun sagala rupa ku Gusti Allah, disehatkeun ku Gusti Allah, dibere jararajak kabehan, dibere kiat ibadahna, dibere ku Gusti Allah hajina haji anu mabrur nu ditarima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, bisa nyaba ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu henteu nyaba ge sarua mudah-mudahan menang syafaat, komo nu nyaba kitu keneh nu teu nyaba sami-sami disyafaatan ku Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
kabehan dek nudar deket sasalaman keur henteu nage masalah sarua bae geus sarua pada urang silih hamba Allahumma